bikin kasih Amil buru-buru uruskan perceraian Nyai. Nyai mah mau cerai. Sama nanti akang terjadi cerai lagi Nyai mah. Pak itu, adik akang kumaha meureun? Mangkanin dulur akang geus dibejaan akang rek kawin deui. Geus nyahuan akang teh geus lila ngaduda ayeuna rek kawin bungaheun. Bener akang wirang mun ku dulur akang. Sabada teuing tieut eta mah. Urusan akang eta mah sabada teuing. Pokona mah Nyai anu moal jadi caraina Nyai mah embong Nyai mah moal jadi bodoh. Nyi, ari si Nyai. Nyi udah suka wirang akang atuh Nyi. Aing mah. Nyi, ya akang panggil jeung si Amil. Cek akang teh sok gancang gitu urusan anak supaya gancang beres teh gitu. Akang, Naon? Nyai teh ayeuna mah moal jadi randana. Mau jadi? Maksudnya mau jadi Heeh. Nyai teh mau jadi cerai jeung akang teh jadi akang teh jadi duda. geningan gitu? Nyai teh geuningan dirasa-rasa teh perih akang. Eta nyeri hate. Ningali akang kamari oge jeung si Entin di sawah. Salah paham ya teman Nyai. Si Entin teh harita teh labuh. Cenah mah keur ngundur ti Sorodot. Piraku akang ningali si Entin labuh. Diantep nya ditulungan atuh. Teu apa kamari mah si Entin jeung akang teh si Ami atuh ngomong. Syukur atuh aya geus apal mah. Heuh akang, nyai oge aneh. Akang teh can ge jadi duda. Mending geus araratul. Randa-randa di kampung ge teh ngadarareukeutan akang. Eta teh meureun ngabuktikeun yen salaki Nyai teh yeuh Kang Sodik masih kene ganteng, masih kene kaset, gagah keneh meureun. Deh. Gitu tah. Pokona mah ayeuna mah akang nyai arek nguliling, sweeping nyai mah. Kaungar randa di dieu, nu diliwat rek ditanya, Maksudna ditanya arek bejaan. Bahwa akang teh teu jadi dudana supaya ulah ararateung, ngadarareukeutan akang. nyepek bae ari teh era mah datangan tanyaan kabeh. Salemur ieu. Make kudu era anu penting mah akang. Bangsa awewe anu ngadareukeutan akang teh hararen teu dangos apal ayeuna akang teh jadi duda. Ya geus atulah. Ari memang Nyai berubah pikiran, moal jadi hayang cerai jeung akangna. Nya ari akang mah teu heula oge, teu hayang ge kituan teh. Nya akang mah ayeuna Nyai teu jadi kieu nya. Atoh we nu aya akang mah. Bener akang. Nyai teh apa teh akang? Nyai teh masak resep akang. Yang atuh cenah gancang ieu geus. Pupul kita betul. Urang geus duaan nya. Geus lila teh dahar bareng akang. Aya teh lah sok. Teu atuh hayu baru. Nah. Hayu baru. Abah tulungan heula bisa ngebantuan abahnya. Bantuan naon mah? Abah teh caritana teh rek kawin. Abah geus bebeja ka awewe ka ieu ka dulur abah ti ditu. Dulur abah datang ka dieu, heg teh awewe teh embungeun. Tah wayahna ujang neangkeun awewe. Aduh, abah mah tuh dan nage ngabejaan ngadadak. Heeh, maksudna teh kieu. Keun bae arek lancik ujang, arek adik ujang, arek bibi, saha we. Awewe teu kudu geulis, teu kudu ieu pon asa awewe bawa ka dieu. Pon nyewa lah. Atuh bah, zaman ayeuna teh ku duit mah hese, bah. Gampang, siga nu teu apal we abah saha. Masalah duit mah gampang. Nu penting sanggup teh dengan awewena. Heuh eta abah sabaraha? Nya loba aing mah aya mah loba. Oh. Aing mah jelema beunghar. Tah, di DP-an 1 juta. Ah, Bawa awewena. DP tah 1 juta. aya abah 1 juta, main kanu naon? Heuh, apa ngarake DP? Ari DP mah pamanjer. Lamun geus datang awewena beres 1 abahna ditambahan deui. Oh, heuh atuh siap. Heuh nya, Heeh. kan ulah teu hasil ye. Heeh, siap. Abah daguan di dieu tong mana-mana. Ya heueuh mah nyarek mangkat aing ah. Aduh. Si Nyai, aduh kumaha tuh. Si Umpet. Hayo, si Umpet. Arek ka mana maneh? Nyai, Tawang kabur kaya. Kadia. Nyai ampun Nyi, ampun. Ya ampun sagala kamari maneh.
Ajeng si Akang janjian kasih tu bulan rek naon coba. Ih, ari nyai da lain ubet nu hayang janjian mah. Da Kang Sodik nu ngajakan ubet janjian. Ari mana bat daek atuh? Nyaho teh. Kang Sodik teh masih salaki keneh nyai. Ih, nya da kumaha rek teu daek atuh nyi. Batur oge loba nu ngomong cenah Kang Sodik teh calon pibeunghareun terus mereka jual tanah hektaran coba. Tanah hektaran ti mana? Ye, si Akang mah teu boga tanah hektaran. Calon pibeunghareun ti mana? Ye, lamun kitu mah pibeunghareun si Akang teh balik pican ku nyai oge. Ya, nyai da loba nu ngomong nyai teh. Sawae randana coba anu ngadareukeutan si Akang. Hah, tuh randa-randa si Ona, si Enok, si Entin coba Hah? nu ngaromong. Si Entin? Si Entin pemiluan? Hanya heuh pibiluan ubed nempo sorangan keur ngintip coba jeung si Ona teh keur gararanjeun keur ngadeuketan si Kang Sodik hayo nyai teh. Bejakeun kasih Ona si randa atuh eta. Bejakeun bahwa si Akang teh jadi dudana oge. Moal jadi dipiceun ku nyai ge. Nyai mah panas tah kasih randa atuh eta tiba heulangan ngadeuketan si Akang. Heueuh ubed ge moal jadi ngadeuketan Kang Sodik. Heunya geus bejakeun kitu. Heueuh nya geus atuh ari kitu mah ubed rek eta. Maneh di pemiluan tong pemiluan coba maneh. Heueuh moal da ubed mah moal jadi nyai teh atuh nya geus ubed arek kuih rek. Heunya geus nyai rek sweeping rek nanyakeun ka awewe nu dieu nu barogohon kasih Akang. Munah wae kan jadi dudas Akang sepada ngadareukeutan kitu. Bah. Hoi, Jang. Aduh. Kumaha menang teu? aya gampang. Lain masalah gampang, ai hasil teh mana jelemana? Aya gampang. Dibawan teu? Dibawa. Heuh, mana coba tingali hayang ningali abah teh. Tinggal lah. Bah. Mana sih? Astagfirullahaladzim. Ujang. Ari sia teh eling. Manya abah kudu kawin jeung nu gelo. Nah, apaan cek abah ge nu kumaha wae, nu penting mah awewe cenah ge. Maksud abah nu kumaha wae rek awewe geulis rek awewe goreng tapi nu hideng. Lain nu gelo siga kos kitu. Ye, bah geus. Urang geus pengalaman, geus bara-bara kali moal nu gelo ka imah. Di Pandiat, beuh jadi geulis bah, mantap. Lain masalah geulisnya sih Jan. Aing ngawarana kudu kumaha. Gampang nu kitu nama aya solusina. Nah, Kumaha? Maknya solusi dieu nu gelo ku cau ah. tingalikeun. Tuh. Tah. Ge jauh. Purak ya. Bah. Oh, tinggal ya sok dipurak ya. Dipurak ya. Gede tanah embung aja kembung nyari. Tinggal ya curang jajah ya. Tah, maneh kayak jadi pemajikan Pak Kunti ya nya. Tuh, Jadi mana rasa pun kanu cau. Kamu dipesek? jadi sieunan manehna kesok nurut, Pak. Nurut. Heuh. Ya, Pak coba ngajaran ah. Ngaranna saha? Karena bisa. Oh, si Isa? Heeh. Aha. Isa. Isa. Udah buka sok. Kunaon? Gede sieun. Batur mah resep nu gede. Henteu sama Tingali cauna teh ieu mah bengkok deui. embung nyeri. Isa mana kudu nurut ka abahnya. Ieu nya. Heeh, untuk kata ge. Ye, ayeuna coba Isa seri anu manis coba kumaha bisa teu? Bener. Isa, lamun Isa anu nanya, Isa calon salah pamajikan Abah. Heeh. Daek nurut ka Abah. Daek. Ah, bener euy. Geus ayeuna mah tuh kumaneh pandian, dangdanan, mun bisa bawa ka salon. Gampang masalah duit mah. Nah, si Isa kudu sieun ku cau. Buah-buah si eta baheulana manggih cau gede gitu. Nyebut perih. Entin. Entin mah. Entin.
ka dieu heula. Nyai perlu. Aya naon atuh Nyi? Ya entin, nyai teh omongan ka entin mun hara rese nyai mah capek ngudag-ngudagna. Omongan naon anu kamari lain. Eta mah nu kamari mah teu kahaja Nyi, beneran eta mah. Ya nyaho nyai oge lain salah paham. Bebeja salah paham. Pugu entin teh lalabuhan, abe ditulungan ku si Akang. Marukan nyai teh nyaho, ya entin teh jeung si Randa Atel ngadeuketan si Akang we eta. Ai kitu nyai teh nyaho eta. Eta mah heureuy da, majar teh cenah heuh si Kang Sodik teh boga tanah rek dijual geus anu nawar. Boga tanah, ya si Akang mah teh boga tanah. Ngadareukeutan si Akang teh peda si Akang loba tanah. Arek kajual tanah rek jadi calon pibanghareun. Ya lamun si Akang loba tanah calon pibanghareun kunya ge moal dipiceun. Ya ayeuna mah barina ge bejakeun nya. Kasih Randa Atel tuh sakalian kasih Ona. Si Akang Sodik teh ayeuna mah moal jadi dudana oge. Nyamantakan coba ari can siap ngalepaskeun Kang Sodik ulah sok cerai-cerai sagala bahasa teh. Geus ganeng, eta mah urusan nyai, lain urusan maneh. Awas ya, sakali deui ngadeuketan si Akang kunya dikerkep. Barina sanu rek deketan Kang Sodik. Dasar Atel si Akang jadi duda ge encan geus ngahareureyan. Leuheung lamun bogoh ka jelemana mah. Ngadeukeutkan hartana, harta ti mana si Akang teu bogaeun tanah. Dasar Atul. Job naon? Mandian nu gelo. Teu bisa euy ayeuna mah. Gawe keneh di kantor. Gitu. Kayak balikna penting. Nah isukan we atuh. Geus aya geus asar. Bisa geus asar mah. Kenapa ka Kang Sodik? Kang Sodik mana Nyi? Nya Kang Sodik salaki nyai. Kunaon kitu Nyi? Bogoh tau? Henteu. Bener. Bener Nyi. Awas ya mun bogoh. Ih barina Nyai. Da geus aki-aki Kang Sodik teh. Bae aki-aki oge da masih keneh heuras. Geunah keneh. Kita ya job naon? Aya job bisnis ya tender. Aya urusan gede. Sabaraha 11 juta. Mahe kana naon 200.000. Bang 200.000. Mahe kana naon? Kumaha ubed ih. Kebae. Emang juta-juta. Saya lumayan 200.000 ge. Keur meuli cangkeut teu boga cacet oge di imah. Heeh, ieu teh job naon heula? Meureun bisa. Ih, sisah nu gelo nu anyar stres. Heuh nu anyar stres. Ih, ayo sia mane mandian nu gelo rek naon sia? Nah, ieu nya. Ayo sia. Teman, ieu nanti. Naon? Lancar bisa dia nu gelok. Aduh, job si mainna ka urang. Jadi Kunaon atuh henteu kumaneh mandiana? nembung sekuat ah ya mereka kata gitu. Dan kemarin Heuh, hayu 200.000 ge bae lah, lumayan. mereka meuli semua tanya kita. Hayu. Ayo we tahir eta teh. Aya meuli. Saburnya 2. Terus nanti Sampo aya 3 setan. ih, tiu setan. Tiu set bener. Heeh, pas setan nu sasetan. Tapi eueuh siletna. Ih, maneh mah dumuk ubed teh butuh siletna. Kira saker naon sih? Keur eta. Juga naon. Ayo coba. Oh. Nyaho meureun. Terus makan naon atuh Coba. siletna? Kalau tem mau iya bisa mah nya. Tah, keurudan. Hah, bener. Bisa ye. Tapi yuk geuning asal loba urut naon kitunya. Urut manehnya? Heuh, urang ngerok kumis. Kumis. Perasaan maneh mah kumisan. Aya kumis hiji deui. Pantesan nyerelak ih. Geuleuh. Kelak-kelak. Tapi seukeut teu Sukut atuh, sakoe jajal sorangan. jajal. Heeh. Da ubed mah tuh kumisan. Ya kana naon we jajal eta nu aya kumisan. Kamu tahu ubed arek mandian heula sisa. Eta kata Amana si Ujang teh? Lila mau warkos itu lagi 2-3 jam. Ya hebat.
Ai saha bet? Si Isa anu gelo teh ya, Bah. Si Isa. Biasa ngaboronyoy. Mendigelis. Muhun sing sumpah lagi. Kuat udah dipakuru dan kun. Guru naonna. Geus gundul. Ada. Tapi ana mah geus gundul bener, geus bersih. Saya nama geus bersih. Iya. Bit. Aduh. Dah ieu mah. Oh, murah, pura-pura. Aing mah. Jauh moli. Ngeunah geura. Enak segala mah.